Aing duit dipenta ku si Ben, kesel banget aing. Pak jadi kesetor data ke RT duit di warga. Kumaha ya? Aduh. Kerban RT nanyakan kumaha ya? Aduh. Pusing aing ka dia ke pos ah. Pusing aing dia kumaha kayak ngomong ke RT. Kumaha ka aing ya bingung ya ka RT ngomong na. Elah. Pusing aing. Ka RT naikan ka aing kumaha ya. Aduh aing mah ya. Mahal sih aduh. Kumaha aing ya. Elah. Bingung aing bingung ya ah. Bingung. RT Allah. Ayo. Tinggalkan bara poe mulai gelo misal bingung aing ieu lamun RT aya kumaha ya duh buat setoran dicokot ku si Ben kumaha ya aduh pusing aing aduh wah RT aduh RT aduh kumaha ya duh lulus aing RT di Asip siap RT sebanten tata tempok eta kenaon eta ieu mah ieu we sebanten RT teu nempok urang udah ulin buku mana buku catatan ketinggalan teh kebetulannya ke imahnya aduh kebiasaan lagi cokot kau yang tungguan di pos ketinggalan dia aduh cokot teh ketungguannya oke. Kamu teh ngapain sih ngikutin budak letik mulu? Kamu mah gila atuh. Jangan ngikutin aku mulu. Kamu ngikutin aku mulu atuh. Betul diri. Udah, makasih. Hilang. Sini. Hilang. Kamu duduk di sini. Salah, ngadepnya ke sini. Nah. Udah 100.000 iya. Ulin ke mana nya? Lu ngajak si Doni jalan. Oh artinya aing ngajak main apa mah olok, aing naon bae. Apa ngajak jalan si Anis bae nya? Kali-kali aing jalan ke awewe ieu. Nyanyi awewe aing romantis. dia mana sih ya? Bagi-bagilah. Sayang bae. Gawe yang duit mah. Emang gawe yang menang duit di mana sih ya? Aing benya kalau urusan aing. Saya ngajakan saat tadi ngadenge. Si Anis lah. Anis Lah. sih kejadian. Iya, aing PDKT aing bukan duit mah diajak penjalan. Ya teng bagi atuh. Lah, hayang. Jadi di mana sih, Ben? Aing benya ho. Itu
itu kan duit kan dia. Bodoh teunya lain urusan aing. Itu ah. Itu menang di dia. Atuh meunang lah ya, hanya rek jalan. Ulah aku sia enak aing. Masa belagu don. Aing hanjal jeung awewe. Lu kan jeung sia bae. Buset. Jadi putus sia aing jeung sia. Putus geus, boga duit ieu aing mah. Itu dah sorangan bae sia. Bodoh teuing si Doniek ngambek ka aing ge, kumaha jeung teuing, yang penting mah aing bisa jalan jeung si Anis ah. Aduh. Aing si Ben mungkin sorangan bae. Sobat aing diajak-ajakan yang ulin. Mentang-mentang buat duit. Duit di mana nyota budak? Gawe henteu. Dibangunin lu menang duit. Heran itu ka budak. Sobat. Percuma miara hansip tapi RT masih pusing. Aduh. Lah. Iya buku. Ngomongnya si Hansip, nyokot buku. Ah emang bener, PA Hansip. Aing suruh nungguan nih dia. Hansip. Lila bukan Hansip pas itu mah kacak tuh Aing. Yang pusing. Ini ya RT. Bang Kosim, Kira balik. kamari. Murah. Oh, Kira datang yuk. kamari mang. Hujan aja nah bukan nunggu orang. Wah, cek saha. Kabar burung orang mah. Dirinya lagu baik. Kamari eta geus mayar tah ka Ansip. Saya. Iya, Oh. siap. Eta kabar eta ngaringet di saha? Baik. Ulah gandeng ya. Si anu nempoeun, anu ngadeng. Oh, jemaah ieu. Oh, betul. Urang ge hayang ke. Ih, saruana tuh. Oh, bae cager. Iya, kamari geus mayar ya? Kamari geus mayar. Oh, ya udah siap. Ya aya geus catetana. Tapi si coblok tadi ngomongna ieu na leungit. Katinggalan. Cenah ngomong nyokot ieu, urang suruh nungguan di dia ieu. Ini budak eta ka mana? Keur nyokot buku cenah. Urang milik heula coba dia. Oh, ya udah tuh, ha. Bang Kosim, kedeng ka dieu. Mate. Iya, Hmm. kamari mere bal duit ka Ansip. 102.000. 102.000. Oh. Lagi tinggal 2.000 na doang. Hansip tuh beres juga Hansip. Ah, iya mah tuh bener-bener. Kebangetan, Hansip Iya mah. deh teh, nanti jambu orang be ya. Jambu harapan imah. Lah, oh jambu diborongkeun. Urang kan teu enak. Kan ngaborongna, kumaha eta urusanana? Eta dialahan ku saha? Itu si Doni. Si Doni. Heeh. Astagfirullahaladzim. Eta budak mulai kambu deui teh, mun di dinya aya mah mau waranin ieu. Hansip emang gua gawena? Hansip atuh di bang kalayar-koloyor doang tuh parugu. Ya Allah. Iya ngomong urang ngarek perlu heula nya. Oh, oke siap. Oh, saya. Urang kedungan Hansip Iya, ya. heeh. Oh. Iya. Oke, siap Mang Kosim. Hansip kebangetan ya. Si Doni deh ya. Ini suruh nungguan di pos bukuna aya. Ah, kebangetan. Ini balik we ah. Panas. Ya, ini bela. Nah, kan iyo. Aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matak mah lamun ustad keur ceramah teh dengekeun. Entong sare wae. Sare deui wae. Dek kumaha nepina atuh anu otak. Dak letik sare wae deui wae. Deni Ben. Dengekeun. Matak make keur kararesangan kieu teh capek. Sakitu bae lah orang mengabejaan hungkulnya. Tak mah non ustad keur ceramah teh dengekeun. Ieu teh jang maneh kene. Kadenge? Kadenge teu. Ya. Kitu we hungkul urang mah. Bejaan geus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan sih anak kecil udah jelas.
Ustad eueuh, Ustad eueuh, Ustad eueuh. Oi, Pak Ustad nage eueuh, RT ge eueuh. Ustad eueuh, Ustad eueuh, Ustad eueuh, Ustad eueuh. Ustad eueuh. Ah, subebas si Doni aing ditendang. Nyuri di suku aing. Awas ya. Aing bales ya, Don. Lah, RT itu. Geus balik di Jawa. Teh. Saya kenaon. Biasa teh. Diuk. Senang banget sih karena. Iya, rezeki urang. Oh, Kuli lah ya di Jawa. ya lumayan lah. Biasa ya bisnis. Kurang ada cina boga anu ngora. Kalau laguan sih nyojek saya Mang Kosim ya. Heeh. Ulah gandeng. Cek, rekaman sih eta keren banget sih ya. Ini biasa teh urang gak duit teh. Wih, hebat. Biasa air rezeki. Tumben sih ente jeung si Doni. Males jeung main mah olok. Oh, Urang hayang ieu teh hayang jalan jeung awewe teh. emang sih boga awewe? Boga lancan ke PDKT doang si Anis. Oh, si Anis Baturna si Hana. Heeh. Oh, tuh. Nih balik ah. Lagi satunya Nanti teh. di pos. Heeh. Tadinya. Assalamualaikum. Salam. Angkat aja ah. Ustad eueuh, Ustad eueuh, Ustad eueuh. Aing ngomong naon sih ieu? Ini musorban. Geus peci, musorban. Peci Ustad. Ustad eueuh, Ustad. Jang, Dani. Kamak. Naon di sia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenaon si Adoni? Aing benyao saya keur kesel lah. Yo, kesel ku naon? Kan kamari-kamari geus dibejaan. Jalma anu loba kesel teh loba pi omongeun. Matakna keur ngaji teh dengekeun. Lain molor wae. Lo ngomong benar, aing keur kesel ya. Ih, astagfirullahaladzim. Pan ku aing lagi dibejaan ieu keur dibejaan ieu teh. Keur dibejaan matak tong kesel wae, Jang. Kasep, Soleh, Bager, anak king, anak munding. Gandeng, bae sia teh. Tong ganggu aing keur kesel ya. Aing nanya kesel ku naon sia? Hah? Masih geus lila. Lilan astagfirullahaladzim. Sia ka Ustad nyebut geus lila. Ustad di mana na sia? Aing tinggal ieu. Geus kaciri oge ieu teh. Geus sorban, geus peci. Bisa diterima dah. Ngomong gue yang kesel aing. Astagfirullahaladzim. Doni. Ampun dah. Taibat si Deni. Aing keur kesel kasih Ben. Jilukeun sia Ben ku aing. Mana baik yang kerjain sia ku aing. Tai bener lah. Teh, Ciluk. bukunya eueuh teh. Buku naon? Anu catetan eta ti warga. Ari ieu naon? Oh, poho teh. Si cubluk mah. Ketinggalan poho. Ieu duitna kudu tinggal 2.000. Anu si Mang Kosim aya 102.000. Eta teh duitna kena. Ayo. Oh, dipenta ku si Ben. Si Ben. Oh, dipal ku si Ben. Pantesan tadinya kalau 100.000. Oh, si Ben. Maksa ka urang teh, kurang ulah-ulah ge. Penta. Lagian saya mah jadi hansip. Elehan bae. Ya kumaha atuh teh, da RT urang eueuh, urang ek laporan ge. Bodoh ah. Pusing aing. Teh. Woi. Kumaha sih aduh RT mah. Hei. Bisa bodoh, teh.